ma'rifat roja atanapi cara tauhidna. Syarat iman kudu tauhid, moal bisa ngagulung tauhid. Lamun teu terang heula ka makhluk. Ngenal tauhidna Allah kedah ngenal heula kana tauhidna makhluk. Lamun teu kitu pasti iman ambaraya. Ari makhluk ieu teh hiji nyata arasi. Sakabeh makhluk eta aya di arasi, di jero arasi, dikungkung ku arasi, kaliputan ku arasi, kacakup ku arasi. Sabab bumi 7 lapis katut eusina, kursi jeung sajabina eta aya di jero arasi. Komo deui manusia mah ari dasar bumi 7, ari tengah-tengahna bumi eta ngaranna parasi. Lamun ceuk basa umumna nama poros. Cara tauhid af'alna arasi nepi ka parasi eta sadayana makhluk Allah. Obahna sareng cicingna eta sadayana af'al Allah. Ari kana gedena ieu aras teu aya anu tangeun angin Allah Ta'ala. Sabab ari aras mah gede pisan. Dawuh Gusti Allah wa huwa rabbul arsyil azim. Anu hartosna ari anjeunna Allah eta anu ngatur aras anu gede anu agung. Cara tauhid asmana ari aras ieu teh timbul tina rahmaniyahna Allah Ta'ala. Ku kituna ieu aras teh karungkuk kacakup ku rahmaniyahna Allah Ta'ala. Dina Al-Quran kieu dawuhan anjeunna Ar-Rahmanu ala arsy satwa. Hartosna ari rahmaniyahna Allah ka aras eta merata. Quran surat Toha ayat 5. Jadi aras teh timbul tina asma Ar-Rahman. Nya kitu deui sadayana asma anu tuduh kana ijad ngayakeun eta kahimpun kacakup ku asma Ar-Rahman. Ringkasna jadi sadayana makhluk ieu teh timbul tina rahmaniyahna Allah Ta'ala. Cara tauhid sifatna ari Ar-Rahman dimustaq dicutat tina Rahman anu hartina nyaah waras asih. Jadi sifatna Allah teh anu maha walas asih atawa Rahman ieu teh sifat maknawiyah, rahmat sifat ma'ani. Ai rahmat Allah eta merata ka sakabeh perkara. Sabab sadayana teh timbul tina rahmat Allah sareng buktina rahmat Allah. Dawuh Gusti Allah dina surat Al-A'raf ayat 156. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Hartosna jeung ai rahmat kami eta ngajembarkeun kana sakabeh perkara. Merata sifatna pasti merata zatna, sabab mustahil pisah sifat sareng zat.
nusalajengna cara tauhid datna aras karukup kasilap ku rohmaniyahna Allah anu sifatna Allah teh rahman seperti kaungkupna kasilapna poek kucaan asma sareng sifat kaungkup kudat. Jadi atuh anu aya teh zat Allah hungkul tunggal ahad ieu kaasup maknana Allahu Akbar. Allah anu maha agung, anu maha agung teu aya wates wangeuna. Ieu teh sok disebat ahadiyat. Di ahadiyat mah asma sareng sifat katut amal teh karungkup kudat. Ieu hakikat namana qul huwallahu ahad. Teras tanajul tadari turun mundur ka wahdat kakara ieu sifat sareng asma teh dohir kalawan jumlahan turun deui ka wahdat wahidiyat tah di dieu mah dohir sifat sareng asma teh secara terperinci merinci karena jumlahan di wahdat ya mata disebut bae Allah teh wahid. Ari sifat sareng zat eta mustahil pisah ku kituna ieu anu tilu teh sadayana oge qadim. Anapun make bahasa turun di dieu sanes nuduhkeun kana zaman tapi ieu mah cara akalna cara ngokowahna teras bae kadieuna nama alam arwah alam itsal alam akhwan jumlahan atanapi global na makhluk teras mukawan nyata hiji-hijina makhluk. Jadi kabehanana jumlahna aya 7 alam. Hiji alam ahadiyat, 2 alam wahdat, 3 alam wahidiyat, 4 alam arwah, 5 alam itsal, 6 alam akhwan, 7 alam mukhawan atanapi insan. Ayeuna nu kasebat golongan alam ahadiyat nyata disebat alam iyah, wahdat sareng wahidiyat eta disebat alam jabarut, arwah sareng mitsal eta disebat alam malakut, akwan sareng mukawan eta disebat alam mulki. Ari alam eta aya 2, aya alam kabir, aya alam sogir. Ari alam teh sok disebut insan, jadi aya insan kabir, aya insan sogir. Tah Allah teh ngaliputan ka alam kabir jeung alam sogir, ngaliputan insan kabir jeung ngaliputan insan sogir. Ari alam kabir nyata anu tadi teh, ari alam sogir nyata urang manusia insan jalma. Sabab insan ieu teh sanajan leutik oge sakabeh rahasia alam kabir eta aya di insan. Ari insan ieu teh minangkana nama peta atawa minina ti sakabeh alam seperti Taman Mini Indonesia Indah anu aya di Jakarta. Sagala cara corak bentuk adat istiadat kaayaan di seluruh Indonesia eta aya sadayana di Taman Mini. Bari Taman Mini teh teu kaluar tina wewengkon Indonesia, tetap kacakup di jero wewengkon Indonesia.
tah urang oge teu beda seperti kitu. Sanajan urang ieu leutik, tapi sadayana rahasia alam eta aya di urang. Bila seperti kieu, bumi aya di urang, sabab urang ieu dijadikeun tina acina bumi. Ari ngaran bumi teh sanes taneuh wungkul, tapi terdiri tina 4 unsur anasir. Hiji taneuh, 2 cai, 3 angin, 4 seuneu. Ieu ngaranna ardi. Ieu teh sadayana we aya dina badan urang. Teu aya salah sahijina matak gawat. Ari minangka langitna nyata akal jasmani anu sumberna dina otak. Jadi lamun gawat langitna bakal gawat bumina, gawat otakna, gawat sakabeh jasadna. Mangga bila kurang tapakuran. Hiji roh nabatat nyata nyawa tumbuh-tumbuhan eta aya di urang seperti nyawa rambut dina mastaka halis bulu panon jeung sajabina nya kitu deui. Lamun di urang teu aya roh nabatat, bulu-bulu anu aya dina awak urang eta moal manjangan. Nu kadua roh jamadat nyawa anu teas seperti nyawa batu. Lamun di urang mah nyata seperti nyawa anak tulang. Lamun di urang teu aya roh jamadat pasti leuleus leklok. Nu katilu roh hayawanat nyawana sato-sato. Pangaruhna roh hayawanat lamun di urang sok babari hayang dahar, hayang minum, hayang sare, hayang jima. Lamun jalma teu aya roh ieu geus pasti hebat saperti malaikat. Nu kaopat roh jin ieu aya di sakabeh manusia anu tempatna nyata dina dada anu sok ting kecewis ngajak teu pararuguh. Anu lamun eling ka Allah manehna sok mundur anu sok disebut Honas. Hartosna Honas teh nyaeta mundur atanapi nyumput nalika urangna eling ka Allah. Tapi henteu ari kaluar angger bae cicing dina dada ngan teu bisa mangaruhan goreng. Sabab kieu ari setan mah musuh saimah, ari nafsu mah musuh sakamar. Mata bilat keneh berana nafsu. Nu kalima roh malaikat tanapi malak. Di urang ieu oge aya nyata akal rohani nurani anu disebut kamanusaanana anu sifatna berbudi. Anu ayana oge roh ieu mah di alam malakut sanes di dunia. Jadi insan ieu teh hebat. Jasadna di dunia, rohna di akhirat. Jasadna di alam mulki, rohna di alam malakut. Jadi jalma ieu teh atawa insan ieu teh alam mutawasit. Hatina tengah-tengah. Saur Ibnu Athaillah rahimahullah dina hikamna ja'alaka fil alami mutawasit baina mulkihi wa malakutihi. Hartosna Allah menjadikan ka anjeun he insan di alam tengah-tengah antara alam mulki jeung alam malakut. Anu mata roh mah bisa ditembus ku alat naon bae anu bangsa dunia. Kecuali ku alat deui nyaeta mukasabah. Mukasabah teh ngaranna ku eta mah leuwih katingali jelas, lebih jelas mana jasadna. Sabab jasad ieu teh kalangkangna rohani.
tapi jalma ieu moal bisa mukasabah lamun teu laduni heula ilmuna, sabab laduni teh ilmu pikeun mukasabah terus muayana kakara musyahadah maju baik tos kitu mah. Nu mata di mana ya jalma cerdas, segala bisa, segala katalar, pintar, segala masalah bisa dijawab. Tapi henteu marifat ka Allah Ta'ala eta mah lain laduni ngaranna, tapi eta mah calakan ngaranna. Sabab ciri jalma anu laduni mah marifat ka Allah. Eta geuning cenah sok aya amalanana lamun kataekan cenah mata laduni kumaha eta anu kitu. Eta mah mangrupa amalan, ngarah calakan, ngarah cerdas. Biasana tina ilmu hikmat. Beda antara ilmu marifat sareng ilmu hikmat. Henteu sami. Nu kagenep nur Kangjeng Nabi ieu aya diulang sabab eta nur teh bibit sakabeh makhluk. Di mana urangna aya pasti eta nurna oge aya. Katujuh nur zat Allah ieu oge aya diulang jeung di sakabeh makhluk. Lebih deket tibatan Nabi anu mata hakikat nama makhluk teh henteu aya, anu aya mah angin Allah wungkul anu maha sampurna. Alhasil Allah ngaliputan kasakabeh alam kabir jeung alam sogir, ngaliputan datna sareng sifatna. Sabab urang sareng sakabeh makhluk teh nyata af'al Allah. Dawuhan Gusti Allah dina surat An-Nisa ayat 126. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu bikulli syai'in muhit. Hartosna jeung kagungan Allah naon anu aya di sakabeh langit jeung anu aya di bumi. Jeung Allah kana sakuliah perkara eta ngaliputan datna sareng sifatna sareng asmana seperti ngaliputanana cai kana es. Anu penting diingatkeun ku anjeun nyata anjeun kudu panah. Carana leungitkeun dina tekad anjeun, dina rasa anjeun, af'al anjeun timbulkeun af'al Allah. Teu aya anu berbuat angin Allah, la fa'ila illallah. Leungitkeun sifat-sifat anjeun, timbulkeun tekadkeun sifat-sifat Allah. Teu aya anu hirup angin Allah, la hayya illallah. Leungitkeun diri anjeun, tinggal anu aya teh zat Allah. Henteu aya anu maujud angin Allah, la maujuda illallah. Urang ieu ibadah teh kadinya ka Allah anu ngaliputan ka diri urang jeung ngaliputan ka diri batu. Tong jauh-jauh teuing mencong ka mana-kamana eta bae kadinya. Boh keur salat, keur wiridan, keur naon bae. Rak muaqabahan, insyaallah pikir anjeun moal uncelang-ancelong bae. Muga Allah maringan hidayah kasing kuring sareng ka anjeun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nyalira tapi nyaliara, nyaliara tapi nyalira, asih asuh asa, bineka tunggal ika. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.